kampung lagi ya. Nah, udah gimana. Barang tege mah tuh Iya masih silaturahmi kantosan. Oh, hapunten ya Pak RT sanes nganyanyahwanan kitu ka perangkat. Ieu di dieu ieu mah kami teh saukur komunitas grup Facebook. Nah, gitu jadi ieu mah pedah aya ieu anggota tina Facebook teh nu sok Facebookan ieu ADK tah ieu teh ieu we aya cenah tetanggi kieu musuhkeun tah ti grup teh ieu ngayakeun nuju baksos lansia panginten RT sanes ngaloguan atawa nyanyahuanan separangkat daerah di dieu sanes ampun paralun ieu mah saukur masihan pangbabaraha ala kadana kangge si emak ieu mah tira pedah ti para donatur ti nu marasihan gitu. Jadi grup teh naon udah ganteng keamanatan lah. Kabeurang jadi tadi punten ya. Dari mah Terus sae. asli hiji. Sila tuh kali-kali mah hidup urang atuh aya ke urang ke bobogohan di hidup. Ih hayang wae. Abi teh bade nyarios teh api ka abi teh ka tadi nguruskeun nu pupusnya. Ohon. Jadi pabalimut RW ge Sudah ada matra naon ieu da aya teh mah. Ohon. Sok asana dibere Kapaningan pada naon teh kada Bilih kan teu sami kan Pak RT cariosan sanes sakitu. Mohon bilih mata mohon itu ukur ti anti FB. Ohon. Abi mohon hoyong sekedarna ieu mah ngabantos ka. Alhamdulillah. Sanes ngabantos seueur mah panginten. Iya. Teu acan aya rezekina panginten kitu. Mudah-mudahan saya juga mohon mugia tidak di Ciamis teh seueur pisan grup FB teh Pak RT mugia grup anu sanes nage mugia terketuk hatena kangge ngabantos si emak gitu sanes ti grup ieu wungkul sanes ti grup ngacaprak Sunda wungkul grup sanes oge sugan ningal tuh kalarasan aya Acep Darso ti Bandung itu teh artis Sunda artis calung nah kalarasan aya ngiring ka dieu kitu hoyong ngiring cenah kitu mohon tah Kang Acep anu si ganteng si bager si soleh Pak RT iya. tah tebih-tebih ti Bandung Nuhun atuh ya. da poek dede ieu mah Jadi ayo kolot mah nya keun macantum remah abi teh. Kayak jeung ieu umpah bere nu mamot ya kumaha-kumaha we. Mah tenang bener padeg-deg. Tapi ningali wah ieu mah ningali lagi teh ieu mah sudah damai. Dari ge apa nya anu kieu apa ngan ka ieu mah sudah sanes naon jeung teh. terang ningal abi kasep gitu ketinggal terang Nuju momojehna. Teh abi kasep. Ganteng cenah teh. Ari posisi kumaha abi? oh iya eta mah teu kudu dicarioskeun deui Begitu selfie teh mempengker kasep nya mempengker aya disebut gitu. mempengker kasep Mudah-mudahan ya mah juati Kang Amin. Acep tong ibu Amin. di warga sadayana meureun suci ngiring surat RT nya mungkin di mana meureun di sadayana meureun disihatkeun deui nya amin ditanggungan di Kang Acep di sadayana oge karelesan ti Kang Acep nuhun hatur nuhun pisan mugia Kang Acep ge sing sehat wae jobna sing langkung seueur jadwal manggungna sing langkung padat amin usahana dina bidang konveksina dina jaketna sing langkung sukses amin dina usaha ieuna non rumah makan sing makin sukses sing lancar wae amin amin ya rabbal alamin hatur nuhun pisan Kang Acep. Insyaallah mereka payuna mah panggitan insyaallah. Insyaallah kapayuna mah panggitan pamitos beres dinu. Tino sanes teh lumbung tiasa ka daerah dia deui ada ka. Daerah ieu hiji engke di mana hiji Mohon engke ka dia deui. Gitu. Mohon. Mohon. insyaallah pan oge terus di mana ina pasti di anak di sumpingan gitu insyaallah. Alhamdulillah ya ge dulur Pak RT nu ti Tarbi Acep Ronald ti Bandung teh Heni ti Caur Beuti tuh sareng sanes nu ti Tasik ti Cisaga niat aribadah niat mugia anu darongkap teh sing sarehat sing babari milikna amin mugia sing tiasa berbagi ke sesama
Amin. Ieu mama ieu kawiatan ti para donaturnya. Abi mah sekedar nya ieu teh ngadugikeun amanat. Amanat ku abi tos dudugikeun udah ada amanat dia ada. Iya. Oh si Neng teh. Aya nu kadua ieu. Euy ieu kelas 5 eta teh. Udah baru Ieu Tak, mudah-mudahan sing manfaat di anggona. Amin. Masa donasina mudah-mudahan sing digampilkeun di rezekina. Amin, amin. Amin. kenging ditinggali nominal nanya mah.